Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Uceng, kumaha cager? Mudah-mudahan Wa Uceng cagernya. Eta lamun ningali Wa Uceng, muni weuweuhan eta dina piti Wa Uceng. Wa Uceng, kumaha si Cecep jeung Dodi? Aman, aduh. Lain Wa Uceng kieu ya Wa Ucengnya. Aing ye mah pileung aing Wa Uceng ye. Pokoknya marek didengekeun rek hanteu paduli teuing Wa Ucengnya ku batur ya aing mah kieu. Aing mah pokoknya tahun hareup gitunya. Aing mah piling euy. Dengekeun Wa Uceng ku sia. Ya, ulah dideule, di komen aing teh goblok tah. Jadi kieu Wa Uceng. Jadi aing piling aing mah tahun hareup teh anu bakal jadi pamimpin RI hiji teh aing ieu mah. Aing ieu mah goblok. Ceuk aing mah geus moal salah deui. Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Pak Uceng. Aing ieu mah ceuk aing piling ieu mah. Teuing ceuk nu sejen mah keun bae. Geura sok aing mah geus pasti eta piling aing mah. Kulantaran naon ka Wa Uceng? Digawena kieu Wa Uceng atuh. Pak Deddy Mulyadi mah. Teu kawas Wa Uceng. Ngaringkuk we Uceng mah. Ayo we eta jeung si Dodi jeung si Cecep musuhan pisan Wa Uceng mah nya. Lamun aya mah diringkus we si Cecep mah tuh Uceng nya. Tah kieu kulantaran naon Wa Uceng aing piling kitu teh. Kulantaran aing mah jadi ngopi Wa Uceng, sok ngopi. Jadi lamun jelema ngopi pilingna teh alus Wa Uceng gitu. Teuing Wa Uceng mah nya sok ngopi tara. Cobaan ngopi leong Wa Uceng lah jeung rokok Samsu. Jadi otak teh Wa Uceng ngareunaheun. Jadi kanu tentang anu ngareunaheun lah ngomongna kitu. Teu kawas anu sejen Wa Uceng. Anu kur ngacapruk we ngomong malulu kitu. Tapi praktek di lapangan araleuweuh goblok pamimpin teh Wa Uceng. Tah sakitu we ti pusat mah Wa Uceng. Omat ulah poho ngopi Wa Uceng. Heeh. Cik sehat Wa Uceng ame rame.